Tingali baraya mate pulang jajan cikan jajan naon cenah ogenya. Yap baraya orang review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Jadinya baraya setelah sekian lama emak teu jajan tah ieu ayeuna emak kabagian jajan deui. Anu kahiji ieu emak jajan elod baraya aya nu apal elod panannya. Sakieu teh hargana 2.000 baraya. Tuluy anu kadua bieu teh emak jajan sate basonya. Terus anu katilu ieu aya ender aya nu apal ender teu naon. Tapi ke heula moal bakal diterangkeun ku emak soalna ieu aya hiji deui jajanan anu terbuat nanti tina godang geuningan baraya di parut tah ieu teh dangreng namanana teh. Ke laku emak wadahan heula ka dieu. Ieu teh padahal mah teu loba jajan teh menikat di wadahan kanu badagnya. Tapi dah kumaha atuh kan ek di review ngaranana oge. Sabenerna mah tadi teh jajanan teh meuni loba teh rupana hanya kana we teu kabeuli. Yang geus we keun bae sakieu oge alhamdulillah tah ieu emak euker mahekeun heula elodna kana mangkok tuh. Jeung dibere teh mangkok gede deui ieu teh. Jadi jiga saeutik eusina. Ieu mimiti emak rek ngadahar heula endeurnya. Sabenerna ender teh sarua bahanna jeung elod. Sarua tina aci-aci keneh. Ngan pedah ari ender mah rasana teh amis terus make kalapa. Ieu teh amisna make gula beureum pokona mah seger tiis. Meni asa ngadahar ager tina kulkas teh geuninganna. Tengah poe kieu komo atuh ngadaharna oge. Tah geus nyobaan anu amisna ayeuna urang cobaan elodna anu lada. Da bieu ceuk budak teh elodna teh lada. Ih pugus seger anu lada teh. Hajapan emak meulina anu lada. Emang oge tinu dagangna mah aya anu lada aya anu henteu. Demina oge emang enak ieu teh rasana baraya. Ari elod mah pan asa sayur make bumbu koneng kitu. Terus ieu ku emak dibarengan jeung dangreng anu tadi. Pokona mah cara rocok ieu teh. Pokona mah amnu amis, amnu lada, seger we tengah poe kieu mah. Heueuh baraya ku tadi teh emak meuli sate baso teh atuh tingali urang cobaan sakalian. Pokona mah ieu teh rasana mantap. Tingali lamun geus nunjukkeun jempol kitu mah. Geus we pokona mah tong diragukeun deui.